Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Nah kuari yang dukun teh lain dukun paranti siaka dukun hayang usaha maju lain. Ieu mah bahasana dukun tukang taroh, tukang nganyahokeun turunan. Panjelema teh kanyahoan tina uratna turunan teh. Gade sia, dele gade. Bade. Oh keong. Oh pengki. Oh pacul. Ieu kanyahoan teh. Keong, pengki, pacul. Gede. Rajungan. Tukang nyakip ieu mah ye. Ieu kanyahoan. Kanyahoan tak kolot baheula mah. Coba kolot baheula gade sia gade. Gade. Waduh pengki. Oh pengki maksudnya pengki mah tukang ngawadahan sugih sia cenah ieu bapak. Sebab nanaon ge di wadahan we ka pengki maka tai kotok ka pengki teh. Didinya pindah deui ka Menes. Kawin deui bae. Kulaku deui teh budak. Boga menyem ganjan kumaha. Laku boga di Menes diusir ku orang Menes kabur ka Karawang kawin deui bae Karawang geus kuari di Karawang lantaran nyana gawe majul teu bisa Maluku teu bisa ngetem macan diusir ku urang Karawang balik deui ka Cikupa balik deh kan nukolot gitu nukolot ge ribet pamajikan ge atuh ribeden aengan gulutak gulituk doang mah gawe henteu nganapakaan henteu tadina mah sugan aya pupurieun cek pamajikanna lumayanan jenteng lah teu digawe ge asal tanagana aya bae ternyata jerona ge geus eueuh jadi geus eueuh zahir batin cek pamajikan aing ribet je boga salage kos kieu digawe henteu tani henteu geus puguh napakah zahir kata dina susugaran bae kajeun asal aya jerona bae areng lempes kepupurieun ya akhirnya mah ku pamajikanna dicarekan bae kapan berangkat ki Zaid berangkat deui ka Cisoka susuganan aya deui prakapanggih deui bae jeung Ki Umar sia aya di dia carekan ku pamajikan ji atuh aing geus sarua. Ya Allah haju geus kieu urang kuat teu kumaha tuh hirup ieu waduh ari jol bae aya hiji jelema cek Zaid asana ieu kajen kumaha ge anak aing ieu nu baheula teh ulah suku ka aku cek Umar teh sapirangan ngaborojolkeun doang di urusan henteu ieu asana anak aing ye cek Umar teh puguh teh anak aing nu baheula teh ya nyana keur dariuk bae di warung duaan ieu kajen kumaha ge anak aing ieu mah ieu aing baheula kawin di dieu boga anak hiji ieu asana ieu cek Zaid teh anu aing teh mah anak aing kajen kumaha ge cek Umar anak aing baheula aing kan kawin di dieu di Cisoka ieu boga anak ieu asana ieu kajen kumaha ge sebab mirip indungna kumaha emang indungna hideung ieu sarua ieu hideung ieu budak ieu cek Zaid tetep bae teh anak aing kajen kumaha nyamperkeun eta teh si jelema teh ka dinya tanya ku Ki Zaid sia sangaran Olid aing ulah nyebut aing ieu bapak sia buku anak aing Holid ngaranna
sarua jadi Ki Zaid jeung Ki Umar teh keur masinikeun hiji jelema nu can kanyahoan bebeneran kabeneranana buah bener buah henteu anak Ki Zaid Ki Umar ge buah bener buah henteu kakarak silih aku bae Ki Zaid jeung Ki Umar ka hiji jelema nu ngaran Khalid lantaran ti mimitis boroso teh harita banyana kacikade teu pernah neuleuh teu pernah ngurusan. Tak jadi kakarak dek diselidiki doang ribut Ki Zaid di warung kopi jeung Ki Umar masinikeun eta hiji jelema. Teu nyaho reng Ki Khalid teh setengah jawara. Cek Ki Khalid ku datang ka dieu masinikeun aing goblok bereuneu jelema ieu. Main buka belati bae, tonjok bae set paeh Ki Zaid. Modar Ki Zaid. Yes, urusan deng. Sadis berarti Khalid eta orang pernah di Tanjung Priuk segala eta Khalid. Waduh orang di Tanjung Priuk mah lain Khalid ieu ngaranna eta teh Jackie. Hebat eta Khalid. Ya Allah ya Rabbi atuh kuari mah Ki Zaid teh paeh. Nah ieu urusan kisosna kumaha ieu. Zaid jeung Umar masinikeun seseorang nu dianggap anakna Aiprak dibunuh ku nu dipasinikeun teh. Nah iya kumaha ieu lamun Zaid silih aku majulan ka Ki Khalid anu samar Aiprak baqatalahu ngabunuh majulan ka Ki majul ahaduh masalah sayidina ieu mah dibalik mafhum nu tadi mah balikan deui ku ari arwah kuarel kene gitu-gitu kene bakal nama Zaid jeung Ki Umar teh masinikeun ieu hiji jelema ceuk Ki Zaid anak aing ceuk Ki Umar anak aing nu tadi ieu mah kieu Ki Zaid jeung Ki Umar teh hiji jelema anu ditinggalkeun ku bapana. Bapana teh slucle unggal pengkolan, unggal aya pamajikan, unggal aya anak. Ku ari Ki Zaid nyoba ka Cisoka, barang nyoba ka Cisoka teh tah. Cek Ki Zaid teh cek Ki Zaid cek Ki Zaid iya nu nyoba ieu cek Ki Umar teh iya Zaid jeung Ki Umar teh eta teh teh nyahuan ka bapa Aiprak jol bae Ki Khalid ka Cisoka cek Ki Zaid asana ieu bapa aing ieu cek Ki Umar pokoknya mah bapa aing asana ieu mah ieu tah ieu keur dipasinikeun bae masinikeun bapa. Tak iya Ki Zaid jeung Ki Khalid jeung Ki Umar teh masinikeun jelema nu asing nu can kanyahoan dipasinikeun cek ieu bapa aing sia nyaho bapa sia kos kitu kos kumaha cak ma aing begitu aing nanyakeun mah aya abah kula si ka mana abah sia mah ngahiang nu bener ba eta mah ba abah sia bab asa kos kitu yang pagaweanana nyana mah bejana cenah asal kawin boga anak indit kawin boga anak indit ieu diantarana sia tak korban teh eta korban emak tak kula nu korban loba omong lah cek mana ai bentuk abah kos kuba tetep pan kula ka abah mah hayang abah sia mah pendek bedegul potongan nyana mah ngan ngomongna bisaan biasa jelema kapincut bae ku abah sia mah sasaha ge mage keureun dibang malikeun kongkorong tungtul mah kongkorong mano bisa anda abah sia mah aduh kos kitu bae teu pagawean abah sia mah ye sifatan-sifatan dana
iya cak ma aing kos ieu cek Khalid ge pugu iya abah aing mah rebut tati dinya teh eta kulantaran perebut leuh cek Zaid teh ieu jelema teu beres kajian ku kumaha ge ieu urang dibunuh ku Ki Zaid can kajahoan buah abahna buah rai can kanyahoan turunanana ieu teh nu sabener nama walau tada aya mun Zaid jeung Ki Umar pasini majulan ka hiji jelema nu sama jelas ngaran Khalid aiprak faqatalahu ahaduhuma dibunuh eta jelema asing ku salah sahijina yane ku Zaid pan ieu can kajahoan ieu kieu maksudna can kajahoan teh lamun memang ngabunuhna henteu aya darah pada kisos lamun memang ieu nu dibunuhna teh ieu teh anak pan teu kudu atau nu dibunuhna ieu bapak nah ieu kan kudu diperhitungkeun tah ieu nu jadi masalah ieu lamun memang ieu anak kumaha kajadianna kan teu kudu lamun memang ieu abah apan eta teh kudu diperhitungkeun heula sedangkan diri masih nikeun majhul bebeja ka mana geus paeh si Khalid si Umar bebeja ge buatik eta teh anak eta teh sarua bae geus paeh indungna buah bapak buah anak encan kanyahoan ieu teh tangan dibunuh bae ngan keur dipasilikeun tah jadi jan jelas statusna mun geus jelas mah geus jelas bahwa eta deung-deungeun tinggal hukum kisos bae tapi mun kabeneran tek ieu teh bapakna lain deui urusan mun teh ieu anakna lain deui pan urusanana nah ieu lah keur dipasilikeun bahwa eta teh anak atau eta bapak tah ieu asing ieu teh tah lamun kos kieu kudu dikumahakeun ulah waka dikubur si mayit kena kanyahoan heula statusna lantaran ieu berkelanjutan bakalna nah kuari maneang dukun teh lain dukun paranti sia ka dukun hayang usaha maju lain ieu mah bahasana dukun tukang taroh tukang nganyahokeun turunan pan jelema teh kanyahoan tina uratna turunan teh gade sia dele ka dieu bade oh keong ieu mah oh pengki ieu mah oh pacul ini kanyahoan teh keong pengki pacul gede dewe ka dieu rajungan tukang nyakip ieu mah ieu ini kanyahoan teh kanyahoan teh kolot baheula mah coba kolot baheula mah ka dieu sia ka dieu waduh pengki oh pengki maksudnya pengki mah tukang ngawadahan sugih sia cenah ieu bakal sebab nanaon ge di wadahan bae ka pengki mah tai kotok ka pengki teh eta bisa kalau baheula teh bisa jasa ya bagi ya pacul mah moal sugih sia sok gede nanaon ge dibalangkeun bae pan ku pacul itu kalau baheula bisaan dua ya gore urat ieu keur cerita qoib ye teh ka dieu ieu ka dieu oh ieu mah panjang lengkah cegan eta lalampahanana ieu mah rada jauh coba ya sia ka dieu lain deui urat-urat teh kajahoan di deuleu heula mayitna di deuleu coba ieu Khalid Umar jeung Zaid di deuleu coba suku tak eta ku ahli nama disebut qoib bakal kajahoan teh ulah-ulah naon aya hiji awewe dizinahan ku 10-an Salome berarti satu lubang rame-rame reuneuh ti awewe teh reuneuh borosot ngajuru tak iya teh anak sahapan ku 10-an iya teh cenah ieu mah anak anu pertama bae itu bisa cek lalaki nya pertama bating acak-acakan bating nu kadua geus lanjut itu bisa cek nu kadua teh
Bating nu katilu, bating nu kaopat, dan selanjutnya ta eta teh hese kos kitu teh kudu kumaha tuh ya angsongkeun ka Qoib, panggil Qoib, dipanggil Qoib di deuleu si orok teh ulah neuleu irung, ayeuna neuleu irung mapan loba hiji jelema bapana mancung anakna pengek, ulah neuleu kulitna bapana koneng anakna leteng, loba panu kos kadari itu teh anakna mah hideung, anakna masya Allah mani gumulei luar biasa. Tak ulah nu kos kitu mah teu meunang, irungna ceulikna kulitna teu bisa tah mah. Mandak aya hiji sahabat datang ka Kangjeng Nabi ngadakwa bahwa ieu teh anak batur kajen kukumah, pan bisa jadi anak batur cak Kangjeng Nabi. Kajen kukumah ge takur jeung kula, pan bisa teu akur. Kula mah putih tu putih kok anaknya teh bisa jadi hideung. Parati ieu ya main pamajikan. Eulah cek Kangjeng Nabi gade. Mana boga onta? Boga. Osok anakan onta maneh, osok warna naon onta maneh, kulau anakna kos kumaha macem-macem macem-macem anu beureum anu hideung anu kulau eta onta ge kulitna beda-beda atuh anak sia ge sarua jijah nya atuh urusan kulit mah teu bisa tah. Kangjeng Nabi mah jago jasa ka onta beres geus. Beres ku onta doang geus atuh ulah sok teu aku bae. Lamun urang ngakurkeun kulit bila mana borosot anak urang lah putih pas anak urang hideung asana pamajikan teu beres atuh acak-acakan kabeh. Wah rumah tangga moal beres. Tadi aku yang lain anak aing kunon jore. Atuh sia meureun keur ieu nyieunna poek. Tah lain eta Qoib ngaranna. Di Arab mah deuleu ramona, deuleu uratna, deuleu ramo suku, deuleu uratna. Urang mah moal ngarti tapi jelema ahlina mah bakal ngarti. Deuleu sukuna, deuleu sabab suku nu 10-an teman. Ieu jeung ieu akur. Moal salah kajen kukumaha ge. Tah ieu anu nyangkrung diperanakan teh ieu akukeun ka dinya. Kajen teuing kekesetan teu bisa. Eta anakna Qoib teh baheula kuari bisa kuari dicocokeun antara Qoib jeung ilmu kedokteran. Setelah diakukeun bahwa ieu teh anu dibunuh, nu dibunuh teh coba apakah memang ieu teh nganasabna kaki Umar kanu teu ngabunuh, apakah nganasabna ieu kaki Zaid kanu ngabunuh. Tak eta teh encan sameme dikanyahokeun kesamaan darah maka dikanyahokeun heula ku Qoib urat-uratna. Bainal haqqahul ghaibu bil ahwarik tasa. Maka lamun ngakurkeun ieu Qoib tukang taroh teh kanu ngabunuh bil ahor ieu diilhakeun kanu hiji deui atuh iktaso. Ternyata begitu diselidik horenganan ieu nu dibunuh teh teu akur jeung kaayaan nu ngabunuh akurna teh jeung Ki Umar nu ngabunuhna mah Ki Zaid horenganan teu akur eueuh darah berarti ku ayana sakitu ieu bisa dikisos sebab berarti deungeun-deungeun. Tapi wa illa fala lamun diakurkeun ternyata aya darah horeng ieu teh memang bapana misal ta eta teh fala teu kudu kisos tah nu mantap ge memeh kanyahoan mah ieu aya darah atawa eueuh ulah waka dikubur heulanan teangan heula Qoib mun baheula mah ku ari mah pisum coba. Tuh lantaran samar nya nama sinikeun ieu abah
atau masihken anak nah kuari dipasiniken kenyataan apa lain sebabmun ayah darah berarti kan tekudu kisos lamun teu aya darah ya kisos lantaran majhul mah teu bisa dihukuman majhul mah cek Kangjeng Nabi idra'u al-hududa bisubuhat jauhkeun ku maneh tolak ku maneh had disubuhat kalawan subhat encan kanyahoan mah ulah wakadihad nu mantak dicokot tina ucapan Kangjeng Nabi idra'u al-hududa bisubuhat timbullah qaedah usul fikih atau qaedah fikih anu bahasana taskutul hudud bisubuhat gugur had ku ayana subhat teh encan kanyahoan aya darah apa henteu na ieu teh ulah waka dihukuman heulanan tahan bae pembunuhna heulanan besi geus kanyahoan diteliti penelitianna ieu membutuhkan mungkin seminggu mungkin 10 hari misalna lantaran leuwih hebat baheula sebenarnya manaliti tibatan kuari ai baheula mah asal geus tak geus jadi tapi kuari mah kan ieulah itulah hukum kuari makin teu jelas kuari mah makin pualalin terjelemana makin bodoh ngahukumanana ieu kuari coba ge lamun urang meneliti di Indonesia aya jelema korupsi cuman 100-200 juta dihukuman 3 tahun aya jelema korupsi teh 1 miliar 2 miliar dihukuman ngan 5 bulan aya nu korupsi 1 triliun teu kahukuman ndek di mana coba ta otak Indonesia urang ngadenge sekian T sekian M biasa-biasa bae damang-damang bae teu pernah kadenge ku urang jelema aya nu ditahan eueuh sidang beres bae henteu dihukuman tapi dihandap mah anu korupsi 100 nu korupsi 200 gedena 500 panjang lalakona ieu ndeu kumaha ieu di Indonesia teh kos kitu tah alhamdulillah ya rabbil alhamdulillah berarti innalillahi wa inna ilaihi berarti itu beres di Indonesia ya aing ngadenge ti sungut sia ieu sebenarnya tuh beres tak kadenge tak ku jaksa ku hakim jeung ku pemerintah kos kitu terbentuk negara urang sekedar mengetahui bahwa di negara urang seperti etalah urang sadar bahwa di Indonesia hukum teh kos kitu wallahu alam ke di harapan Gusti Allah penyelesaianna kumaha meureun wallahu alam ketungguan moal karebel deui moal kebal deui hakim nu geus umur 50 tahun tah kamanus malaikat zabani geus kieu ieu biang kladina ieu geus kieu bae masyaallah begitulah taskutul hudud bisubuhat gugur had kuayana subhat keliru encan jelas dan jelas ieu teh apa aya turunan apa henteu aya apa aya darah apa henteu aya sebab salah sahijina ieu teh bapa kajen kukumaha salah sahijina ieu anak salah sahijina bapa kajen kukumaha ge nah eta lah kucan jelas kitu maka kudu dijelaskeun heula teu meunang main sangka-sangka bae kudu jelas di lembur Ki Holid leungit kotok sararial jasa jagena ieu kotok leungit sabaraha lid leungitna sakandang wih mah sakandang lid eusina sabaraha 2 Aisyah ngomong ulah sok sakandang atuh 2 bae atuh ai kandang nangan 2 mah sakandangan berarti itu salah siangan aing teh sia nu salahnya bingung aing Masya Allah geledelit lain gede-gede deui kitu mah geus pohara bae geus sagede kumaha sagede embe teh sagede sia teh aing jadi nu salah ieu kotok sus gede embe tah jadi leugit kotok Walid daya jol bae Ki Zaid make kaos hideung calana hideung sepatu hideung pet hideung kacamata hideung cak Walid ieu pamalinganna kayak gitu gua ge ieu tewak ieu pan bisa gitu ieu serba hideung
pamalingan teh sok pakai serba hideung tewakes ieu pamalingan anak bawa ke polsek ka ditu salah buat ting make udang-udang pamalingan anak ya pamalingan kuari mah sarua kiai ge maling keneh bae atuh deuh atuh kuari mah kiai maksudna anu berwajah kiai kiai mah mah maling paling ngitah doang nya nama tadi akhir zaman mah hese lah hese ibaheula mah memang Jawara teh boga ciri khas tersendiri asal make pangsi baju hideung ieu non garang-garana samping dikadiekeun make bae gelang bahar make laken aju ieu padudanana gede enggeus eta teh di mamana ge eta teh Jawara teh eta teh Jawara teh kos kitu teh geus lamun aya di pengkolan nyana keur kieu bae teh jeung kieu wo beuteung dayut biasa Jawara mah kos kitu eta kabeh ge permisi kabeh ser nu boga di dieu dianggap jin meureunna teh tah eta teh baheula mah boga ciri khas kabeladeuna dikaburkeun loba nu nuturkeun kuari mah Jawara nu asli make piyama make baju koko make samping atlas waduh rapih luar biasa ngan aya bedana zetik tasbih dikongkorongkeun tah eta teh geus kabur kuari mah baheula mah mana aya jelema nu daek make pakaian abri mun lain abri ditangkep tapi kuari atuh biasa bae mana aya jelema nu make pakaian kedokteran lamun lain dokter atuh kuari mah ambal aya mana aya jelema baheula nu make pakaian mun daek make pakaian polisi mun lain polisi moal aya atuh kuari mah pake maling jelema make setelan polisi jetop top mana sim nggak ada pak ini udah saya bawa ke polsek sini kuncinya dibawa kuncinya teh koreng pamalingan Masya Allah pan eta make pakaian polisi eta sabaraha tak kejadian nu geus model kos kitu tah aya nu ngagerebeg teh lu ngagerebeg nu main pan make pakaian abri make pakaian SPM sapatuna pokona mah geus make pakaian eta bae bluk gua dia wah bur koreng dicokot kunyana dadu na dicokot duit na dicokot orang jana mah ngontrak tolol teh coba eta ih oleh sembarangan eta Masya Allah iyalah di akhir zaman dah kuari atuh artis pakai jubah pidato atuh kuari ngi acak-acakan ieu kuari mah acak-acakan jadi nu lain kiai nyai nu nyai ngajawara atuh geus kitu bae geus nasib urang bae hirup di zaman kos kieu geus bisa-bisa bae geus pokona nu ngahukuman bunga bang baheula sepakat asli kiai mah haram anu ngahikuman kredit model kos kitu tah nu beda harga haram atau emang kiai baheula nu hukumanana atuh akur ti Sabang sampai Merauke Mesir internasional haram bae jol bae jelema kikiaian jelema nu henteu masantren sakola ngahukuman geus urusan sakola mah sakola bae udah sok mawa-mawa hukum fikih tah akibatna kos kitu tah acak-acakan iya kiai anu asli milu deui ka dinya ku tolol-tolol teuing aya kiai anu asli tetep teh gide-gide gacan los ku sia dihalal-halalkeun keul aing mah sebab ieu hukum jijieun hukum awas sia di hareupeun Allah kuari eueuh masalah di hareupeun Allah engke sia ngahalalkeun meunang ti mana sia dasarna abdi mah nuturkeun kiai itu kunaon satutur-tuturkeun anak bedanya na hebat jasa udang-udang na emang kiai ku udang-udang gede jasa we udang-udang na sok aya di TV atuh sia kudu nuturkeun wae di televisi tama Yahudi tama kos kitu mah geus pacak-cok guys mana ge zabannya giringkeun mah geus kana giring geus kana tah nu dipake kasieun teh kos kitu kiai asli mah teh jatuh aya kitaban mantak haramkeun ge aya kitaban di mana-mana aya nu ngahalalkeun atuh dibuka bae kitab teh baca tak ku sia ketika ceknya atuh ieu mah hese coba jelaskeun atuh lah kang hukuman tak korak sia tampiling we sia tungtung mah kieu ngajawara bae secablakna sungut sia ngahukuman baca tak kitab da ja kiai kabeh ge nu maraca kitab kos kitu satu suara di Fathul Muin kos kitu di Fathul Wahab kos kitu di Iqda kos kitu sia beunang di kitab naon aing mah cenah di majalah leg-leg ku sia majalah heran aing mah hukum nang di majalah
atel ieu mah ngadengena ge. Tuh akibat salah jawara ditiru ku ari nu lain jawara, niru-niru jawara, make pangsi hideung, make baju hideung, make gelang bahar, padudan gede, make laken. Ari itu mah jawara asli, mun ngadehem rempag jelema. Asal hampura. Ari ieu mah barang ngadehem, naon sia dehem? Gedean aing, dehem sia jeung aing. Jawaban jawara si diledek. Gelut sia jeung aing, cak nu didehem teh. Ulah gelut. Tanya jawara kos kitu. Orang lain di sini lain jawara. Itu jawara beda, pemajikan ke 7 jawara. Ya sekalian kana neraka tuh jawara. Aya jawara salat teu pantes jawara salat. Itu teu pantes mah jawara salat, itu lain jawara tambah kos kitu mending muludan ka ditu. Aduh, jawara setengah-setengah tambah kos kitu mah. Yes. Hese ngaji teh hese lain lalagan tuh bagi-bagian masalah nu kos kitu pan puyeng dipikir kurang gitu kumaha itu dibalik aju pemajikan deken kunaon ka dibolak-balik bae nyawa aja puyeng dibalik mah atuh kitabna paingan puyeng aing dibalik ieu barek masyaallah deh gaya sia geus lah jeung sia bae lah hese kitab mah bukan kita biasa mending bukan sia teh hese kitab teh buatan wali atuh teu senyawa jeung urang ieu teh pan buatan wali ruh wali diaplikasikeun jadi kitab ieu teh ruh wali ieu teh dibaca kunuh teu senyawa jeung wali bal beres kitab baca buatan waliullah aya dibaca kudu beuki jengkol tuh malah lain sekadar beuki juragan jengkol malah mah atuh mal beres sajen buku mah nu baroga kitab nu nyieun kitab anti dunia urang mah malah maca kitab jang neangan dunia moal akur kajen ieu teh nyawa wali dikitabkeun ieu nyawa para wali mentek urang diuk aju urang ngadengekeun ieu teh keur nyaritakeun wali keur nyaritakeun mun asli caritaan wali disambungkeun atuh urang ge langsung tiis rebes atuh ucapan wali tapi lamun urang teu beres kahartikeunana beda hate teu senyawa jeung wali hareudang hate ngarasula jeung dina nurani asa lain lain kajian kukumaha ge teu senyawa kitab teh buatan wali ruh wali diaplikasikeun ku harikana kitab jadi kitab dibacalah ku urang kurang-kurang nama urang teh terlaknat ku kitab lantaran bahasa wali nu nya nama geus anti dunia ngaran wali mah anti dunia ai urang maca kitab dan jang neangan dunia cak kitab goblok sia bacaan kitab aing hayang meuli innova sia je pan tuh dilaknat tuh urang sambarangan jeung wali. Masya Allah kemana ya walau qatala ahadu akhaini ala bawala wal umamaan balikulin kisasun Zaid jeung Umar teh dua saudara letikna di ku bapana ngaran Khalid pencak dididik pencak ku Ki Khalid ya tampilin ku bapana kurang lempang ini ya terus bengkok gitu mungkin mau beres dididik dok coba tonjok abah mulai kencang pan menang abah sia geus ayaan sakitu ge can dididik eusi sia koy can dipeurehan make kadongdong sia koy ke sia geus dipeurehan abeh naon pa dipeurehan abeh musuh di tukang ge kadeuleu bae kareret bae nah ieu bah make naon campur-campur cabe segala jeung pan begitu bae atuh pokona mah mun teu beunta
Wah, orang geus dipeuruhan bener-bener Ki Zaid. Masya Allah, kuari geus ngan teu hiber doang eta nya nama permainan. Hebat jasa. Kuari ribut. Zaid jeung Umar teh masinikeun Innova. Jeung masinikeun kitu kontrakan ruko. Dipasirikeun ribut bapana jeung emakna jeung anakna ribut. Dunia memang gitu, harta mah gitu. Atuh ibu tin teh kapan gara-garana kumaha terbunuh ku anak lantaran ribut. Masya Allah dia tembak ceger bae. Eta harta padahal masalah teu kudu main tembak. Nyana geus teu kudu dagang, teu kudu usaha, geus barali ka ditu ka Jawa, dahar nginum datang ka paeh 7 turunan moal beak. Moal beak Kartosuarto emang kumaha gitu, tapi hawa nafsu mah lah sapira masinikeun timor ceger bae. Enak. Kos gitulah dunia. Teu nyaho abah teh saha, teu nyaho emak teh saha. Cuman dirahasiakeun. Terus ieu ulah dibeja-beja ka batu rahasia bae nya. Ke lamun ngaji dia atuh bejakeun di rahasia bae kitu. Ke lamun ngobrol atuh ulah beja rahasia bae. Orenganan geus aya 10.000 jelema. Lain rahasia tah bokos kitu mah. Tah yang pada urangna bae. Eta sok aya nu ngomong kos kitu tah. Ulah gandeng pada urangna bae nya. Nya ngomong deui ulah gandeng pada urangna bae. Ngomong kula wae atuh kabeh pada urangna. Di bejaan teh eta beungarana. Marang dipidatokeun teh, "Hoi geus nyaho nang teh ti si eta cenah pada urangna." Tah, ku hari Ki Zaid jeung Ki Umar lantaran ieu situasi makin keruh. Urusan lelah sapira urusan dunia harta. Teu nyaho renganan jurig numpakan Ki Zaid. Ki Zaid ngabunuh bapana jager bae. Bapana kelid nyana nengkap dah las pokona mah. Atuh eleh bae bapa mah eleh tanaga pun ku anak. Sanajan sehebat-hebatna bapak kajian kumaha ge teu kudu ribut make penca abah jeung anak balap lompat. Bapak paeh dieu. Bengek. Ki Umar ngabunuh indungna. Jadi secara berbarengan Zaid ngabunuh bapana, Umar ngabunuh indungna. Hebat tah hirup kos itu tah. Nang anggeus-anggeusan tah kos itu. Ya Allah, naudzubillah min walau qatala ahadu akhaini al-abamun ngabunuh salah sahiji di antara dua dulur ka bapana Zaid ahad walahon saurang di Umar al-Umar ka indungna bareng maan harita keneh ta eta kumaha tah apa kudu kisos palikullin kisosun saban-saban saurang kudu dikisos. Zaid kudu dikisos lantaran ngabunuh bapak. Nu kudu ngisos adalah keluarga ti indung. Berarti Ki Umar kudu ngisos. Ki Umar teh ngabunuh indungna kudu dikisos ku Ki Zaid. Ta eta teh Ki Zaid kudu dikisos ku Ki Umar, Ki Umar kudu dikisos ku Ki Zaid. Atuh duanana kakenaan ku kisos paehan duanan ajung maehanana kumaha teu ieu wa yuqaddamu bi qur'atin heulakeun kalawan diundi lantaran status Zaid jeung Ki Umar duanana kudu dibunuh kudu dikisos bareng deui heulakeun undian nu kaluar ti heula Zaid Umar asupkeun kuari kana gelas atau kana kaleng kocok sadu kaluar ti heula eta nu kudu diheulakeun nu kadua arah bainik tasabiha lamun memang kakenan ku kisah ku Qur'an masalah mau bede mau badiron atau ayo geus pokona mah paheula-heula bae diheulan mana nu heula paliwarisin iktasaminhu maka tetap kanu ngawaris paliwarisil muktasiminhu maka tetap kawaris anu dikisos teh tadi ti salah sahijina muktasminhuna na ialah qasul muktasi ngabunuh anu kakenaan ku kisos ilam nuwaris qatilan
lamun urang tengah hukuman ngawaris kanu ngabunuh bihakin kalawan hak cekal nu dhaif mah henteu ngacekal nu mutamad pan teu ngawaris qatil teh kana hak ku ayeuna sakitu maka saurang engke ngawan mun mubadir teh lain ku kocok na ieu ngabunuh nu saurang deui wa kadza in qatala murataban kitu keneh lamun muratab sedengkeun wala zaujiyata henteu aya sifat zauj teu aya sifat laki rabi artina bapa jeung emak teh sanggeus boga anak Zaid jeung Umar pepegatan jadi geus teu aya sifat zaujiyah etalah seperti kos kitu wa ila fa'alasani faqat lamun memang aya keneh sifat zaujiyah memang masih keneh imah tangga fa'alasani faqat dipanjang-panjangnya emang henteu ieu di urang mah teu kalaku imah secara global bae yuktalul jamu wallahu alam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tarakal majruhu wa ila jarahim muhlikin lan lamun ninggal sapa kang den tatuan ila jajarhin ing narekahi tatu muhlikin kang ngarusak pamata maka mati ya majruh wajabal kisasu maka wajib apa kisas walau alqahu fi ma'in lan lamun ibakeun ya si wong hu ing sakhos fi ma'in ing dalem banyu la yu'adu mugrikon kang orana den itung-itung ya ma'in ingkang ngerem kamun basitin kaya kang narima tenang pamakasam maka meneng yasa khosbihi ing dalem ma'in muntajian harekang turun miring hatta halaka malah mati ya sakhos pahadarun maka iku kang kasia-sia awa mugrikin atawa banyu kang ngerem la yakhlusu minhu kang ora salamet ya sakhos minhu saking mugrik illa bisibahati nanging kalawan ngojai failam ya sunhat maka lamun ora bisa ya sakhos ing sibah au kana maktupan atawana ya sakhos te maktupan iku kang den zaminan atawa iku kang lumpuh famadun maka iku maha wa in mana min haridun lan lamun nyegah min saking sibaha haridun kang teganyar karihin kaya angin wa maujin lan ombak ngeundan geus pernah ngaji mah jadi ngeunaheun baca kitab teh teu pernah mondok mah sarua bae jeung daleukeut bongan sia teu marondok baheulana wa maujin lan ombak pasibu amdin maka iku sibih amdin arane wa in amkanatu lan lamun ngongangkeun ya sibahu ing sakhos mentek santri mah hiburanana teh maca kitab budak sekolahan mah hiburanana teh neulean majalah nu kelek nang kadeuleu anu susuna geleledet ya santri teh teu pusing-pusing muka kitab abeh tambah pusing Daroga maka ninggal ya sakhos ing sibaha
la diata fil azhari maka orang diat iku wajib ing dalam mungguh kaul azhar au finarin atawa ing dalam geni yumkinul khalasu minat kang kongang apa salamat minas saking nar pamakasa fiha maka menang ya sakhos fiha ing dalam nar fafidiyati al-qawlani maka ikut tetap ing dalam diat utawi kaul roro wala kisos fi surataini lan ora kisos iku wajib ing dalam surah kang kaping do binari wa binari wajhun dan ikut tetap ing dalam geni utawi wajah kang wani urang bacakeun heula Fatihah nomor kahiji kanggo Martaib bin Wariyah nomor kedua kanggo Madhari bin Saolan Rawa Bolang gadilumah kanggo Mislan bin Saitem Said bin Sartiah Sakim bin Sartiah Sartiah binti Asrin Asma binti Ajari Rusmi kawidaran terakhir ieu mah toko mashab Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kedua kanggo almarhum Kiai Haji Suhi Polonco maot kamari dinten Jumat. Kedua Habib Musin Tangerang minantu daripada Habib Husein. Mudah-mudahan nu tadi kurang disebutkeun amina dilegakeun di kuburanana dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana tur dicaangkeun di kuburanana tempatkeun dina rahmat Allah diberi naimul qabri bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Urang masih keneh ngabahas tentang masalah jurhi atau wajrah, tentang penganiayaan sampai ke pembunuhan anak. Tilu macem kamari ngabunuh teh nomor kahiji ngabunuh teh ngahaja disebut amdun. Nomor kedua khotoun kasalahan. Nomor katilu sibhu amdin sarupa jeung ngahaja. Sepanjang caritaanana tentang pembunuhan ayeuna urang nyaritakeun kelanjutanana. Lamun aya jelema Zaid misalna dibacok ku Ki Umar bohewel tak nanyengkleh
tuluy dibawa ka imah muriring eta teh lamun teu gegeraan ditangani ku medis cek ukuran adat ieu bakalna liwat. Pemberitahuan telah meninggal dunia Kiai Haji Samir bin Kiai Haji Sugan jam 6 pagi tadi di Cisoka. Kiai Haji Samir bin Kiai Haji Sugan di Cisoka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bacakan Fatihah ganjen. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ki Umar ngabacok Ki Zaid sehingga Ki Zaid bohewel, bahasana bohewel. Coba bahasa Melayu bohewel naon? Hese. Eta istimewa Sunda bohewel. Jadi kadang agak serem. Bohewel. Cek ukuran adat lamun tegegeraan ditangani na ieu bakalna asana lewat. Tatu model kieu mah bohewel model kieu mah parah. Tapi Ki Zaid teu dibawa ka dokter, teu dibawa ka tukang urut, jadi ngantepkeun ka bohewelanana. Sapoe 2 poe masih bisa bertahan, 3 poe 4 poe maot. Nah ieu Ki Umar sebagai pangnu ngabohewelanana, apakah kena kisos apa henteu? Ieu jadi masalah. Termasuk lain masalah eta bae di Jojo. Jojo teh naon Jojo? Di Jojo dijotos kabeneran kenapa lipisanana de bengkak gede. Eta teh apa ngemu di jerona kudu gegeraan dibawa ka tukang urut, dilempengkeun peredaran darahna, diluruskeun atau dibawa ke dokter melalui medis. Ieu mah diantepkeun bae ku dahsyat-dahsyat napang Jojo Ki Umar lantarannya nama make menyem-menyem. Teu sawajar atuh sagagah-gagahna jeung sakenceng-kencengna leungeun tetep bae kena awak biasa-biasa bae. Tapi lamun geus dibacaan bismillah mau dibacaakeun gua. Aduh. Di Islam mah sebenarnya mah lamun urang tararakwa ka Allah kemudian make ilmu ti Kangjeng Nabi baik Al-Qur'an maupun hadis Kangjeng Nabi atawa bacaan-bacaan hizib-hizib ti para wali-wali Allah. Ujianna nama musuh sabaraha puluh atawa ribu cukup ku didelekeun doang. Teu kudu dilawan. Tapi nu jelas memang pohara. Syekh Abdul Qadir ajalani nu ku urang erek dihaolan ieu. Nyana teh ngarasa capek mun leumpang, ngarasa capek mun ibadah. Padahal nyana mah ti leuleutik da keneh geus aya anu mendampingi. Ketika nyana asup madrasah aya nu nuturkeun bae jelema kasep. Kasep ka bina-bina teu kunyana teh teu ditanya teu dinaon tapi lantaran terus bae nanya muncak ngomong Sunda nama ai bapak nu kasep ieu saha
selalu nutur-nutur kula bae cek eta nu kasep ulah kaget ceng kula diutus ku Gusti Allah kula teh malaikat jang mendampingi anjeun coba eta taingannya nama resep jasa ngaji teh resep lantaran ditutur-tuturna ku malaikat anak urang mah resepeunana main cimplong resepeun jasa anak urang mah mun nonton TV resepeun jasa anak urang mah mun ngalakukeun maksiat atuh nu nuturkeunana teh jin nirjan Masya Allah paling leutik jin miing beda jeung Abdul Qadir mata geus loba lah dongeng eta keur waktu leutikeun mantak datang ka madrasahna paling dihormati nu luar biasa cuman dongeng kos kitu teh lamun lain dicaritakeun dinu cinta ka Tuhan Abdul Qadir pajar mengada-ada sebab eta mah lain seorang nabi seorang wali bangsa Muhammadiyah Persis bangsa PKS ngejebian nu kacarita kitu hendak mun nyana ngajebian ka kula dijebian deui ku aing atuh mun jebi deui lamun dalil deui mun jebi atuh aing mah leuwih ngajebi ka jana gitu ta eta bahasa Melayu jebi naon coba ayo pokona Sunda mah kaya bahasa kamu mau dibawa ke rawa kidang waduh iya masalah soal jojo soal bohewel nu kuduna dibawa ke tukang urut tapi henteu nu kuduna dibawa ke medis tapi henteu eta teh tadi nyaritakeun soal pangjojonya na kunjukan ka Gusti abdi teh ngarasa capek jeung letih mun abdi ka leuweung leumpang teh capek mun abdi ka gunung deuk ibadah ka Gusti capek nyana ngadongengkeun ja Nabi Gusti mah nu dipake ka cinta ku abdi Kangjeng Nabi Muhammad nalika naek ka gunung deuk kholwah teh nyana mah ku hampangeun emang Kangjeng Nabi kitu teh hampangeun eta naek ka gunung deuk ibadah kholwah di luhur atuh Kangjeng Nabi mah henteu napak tek 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 lek datang mah di luhur coba urang naek ka Gunung Karang dua balik bae ujian atuh pan Kangjeng Nabi mah nggal poe 3 poe sakali ke saminggu sakali terus ka ditu eta bulak-balik ka gunung emang henteu capek atuh Kangjeng Nabi mah ngan saukur katigalina doang ku urang plek 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 tuturkeun ku urang coba urang nuturkeun Kangjeng Nabi naik ka gunung ujianna datang ke tengah bage mad tunggu mad teu kuat teu kage nganggang teng 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 tek tek itulah Tuhan Abdul Qadir dongeng ka Gusti unjukan Gusti asa ku capek-capek teuing langsung dibere ilham teng peureum Tuhan Abdul Qadir baca ye Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ala qalbi hatta yurwa Bismillahi ala rukbi hatta taqwa Bismillahi ala al-ardi hatta tutwa bentak Tuhan Abdul Qadir langsung dibaca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ala qalbi hatta yurwa Bismillahi ala rukbi hatta taqwa Bismillahi alal ardi hatta tutwa lempang Tuhan Abdul Qadir nganggang lempang jangan Tuhan Abdul Qadir datang ke gunung atau datang ke leuweung terus ibadah dibaca deh seperti tadi eta diuk teu robah-robah teu kudu ngadahar uduk teu kudu ngadahar uduk di handapeun tangkal Ambon teu kudu datang diuk teh ieu mah uduk 2 piring kopi rokok modalna ngaji teh gede bebeja ka pamajikan aing moal ngaji teh gede modal tapi datang ke jero majelisna Masya Allah sakumahaya cucukan teh bujur goyag-goyagan jangan nonton TV mah henteu kitu anteng teu dibacaan baca eta tah teu meunang direkam tapi lamun talar sakaligus eta dibaca ku urang ujianana manjur teh kuduna kos kitu ilmu mata kadenge tak manjur
Gas teu kudu direkam-rekam dina HP. Wah ku ari deui teh saurang. Lulus balik. Berita kedua karena Allah tolong diberitakan kepada nama Haji Supinah segera, nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal dunia di depan parkir. Di depan parkir ditunggu tulisan api dokter di budak, ditunggu di depan parkir sekali deui kepada nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal, ditunggu di depan parkir. Terima kasih. Orang mana sih atunya wae gitu. Tah eta babacaan ku situ jeung loba-loba deh tah ieu keur carita ngajotos mah ngajotos mah lu bere we. Moal. Oh, sakali. Ha. Babacaan ti Imam Abu Hasan As-Sazili, ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hatta ti Imam Syafi'i. Di Imam Syafi'i emang kumaha kitu teh Imam Syafi'i atuh jangan lawan musuh man teu kudu berhadapan. Delekeun ku urang. Delekeun bae geus. Dalekeun ke nyana indit, mun nyana teh indit urang nu indit. Salam. Masya Allah. Eta babacaan tadi Tuan Abdul Qadir terus diturunkan ke muridna, terus diturunkan ke muridna ngan teu sambarangan. Eta maka karak babacaanna doang diwiridna jem sabaraha eta nu mahal. Jangan buka kuncina sebab kula babarengan jeung abah kula ka Jogja. Eta teh mur waktu lantaran di Jogjana muriang naik mobil sedan. Supir Pak Sumantri orang Curug. Berangkatlah begitu berangkat model ti dieu atuh ka Banjar teh nu kudu dikejar saat eta mah atuh can aya tol. Tapi cuma 4 jam ka Banjar 4 jam tengah di Banjar ke Yogyakarta kemudian cuman 5 jam beres di Banjar di Jogja ka Banjar deui nganterkeun kula sanggeus sakitu pan ceurik bae tah Haji Jalal teh keur orok keneh ceurik bae cak abah teh ulah ngendong urang balik bae ih kan rencana deuk ngendong ditulah balik bae balik horenganan abah doyong jadi mitoha horenganan keur digugulung nungguan abah di dieu naik mobil teng ti Banjar teh balik ka dieu ngan 4 jam ngah teh geusannana pan isi mobil cara repet amat ti dieu ka Banjar ti Banjar ka Jogja ti Jogja ka jadi mun kurang dipikir teh teu kaharti kok cepet amat lamun ti Banjar ka dieu ngan 4 jam geus teu kaharti ka Bandung ge ka Bandung 3 jam naik na teh 3 jam setengah geus ader-aderan eta teh mun mobil Avanza mah ngaguling di jalan komo pamere atut mau datang bae pokona mah wah ieu mobil nu urang meuli cash bae murni Avanza mah datang sangkilang kuku mah ge apeng-apengan kecuali sekelas Innova lain deui geus rada berat soalna bobotna. Tah eta teh harita sedan lah sedan biasa ka dieu 4 jam ti Banjar. Jalanna berliku-liku teu kaharti. Oh ieu horeng dibaca tanu tadi teh eta. Mentak urang ge engke lamun deuk kilir baca eta. Cepet jadina tah. Masya Allah ngan kudu dibaca heula jam sabaraha dibuka kunci nah kudu ditanyakeun ka Tuan Abdul Qadir Der eta jam sabaraha Qadir mana sih aya tah tidak babacaan model kos kitu baheula kulantaran aya santri ditangtangan main bola bae di Bandung ditangtangan main bola ku urang lembur santri teu bisa santri teu bisa der bae emang teu bisa santri mah main bola teu pugu operanan apa nya mah dioper teh lain ka hareup endahan ka tukang
nah ieu mah der bae ku greget-greget nah aya santri urang Banten ngadu di dinya begitu bola ku jana disepak ngabledug pepes bola neangan bola anyar deui dadak meuli bola anyar lantaran tarung ieu mah atuh jeung urang Bandung jeung urang Wetan urang Banten jeung urang Wetan ditarungkeun berangkat deui disepak deui ku nya baduh cek urang Bandung ulah-ulah kena aing ke deui suku mun kena aing rengkot aing cak wasit geus-geusan bae geusan ieu boleh terus ke di main bola ieu mah aduh lamun kena suku rarengkot kabeh ieu mah eta teh aya babacaana pendek babacaana mah jang paranti nyepak teh asa ulah napas tarik napas kalur iya bak kok sakitu doang usapkeun ka suku doh coba ge tejeh ge coba anak urang ujian artinya parenek pembacaan nama parenek Masya Allah tapi lamun geus kataekanana atuh teu kudu musuh heulanan embe baheula kurang dicoba eta babacaan anu pohara luar biasa geus ditajribah ku para wali-wali Allah lempang ti dieu ka Surabaya perem bila perlu di luhur jalan kereta di titahna tak di luhur jalan kereta dicek luhur jalan kereta pan urang ngecek ilmu teh kitu lamun kagagahan kotok karak turun teh lamun diome ku urang man anakna galak tah nah kotok ge indungna ku urang toel tetet aja urang ngebeten memeh kotok ngising urang heula atuh aya babacaanna tak eta Islam mah kaya dengan nu kaya itu Osama bin Laden geus sabaraha kali ditewak geus sabaraha kali di naon ngaranna ditembak dan lain sebagainya tapi kan Masya Allah lolos adapun kamari maut ajal geus teu bisa diganggu gugat ajal mah tapi perjalanannya nanti mimiti ditewak mimiti dibantai ditembak emang teu ditembak waktu kerja Amerika ditembak begitu ditembak seri we Osama mah lagi cekurang tembak seri cekurang Amerika lain jelema yang kaluarkeun ongko dikaluarkeun di teangan deui ku nyana eta teh Osama bin Laden boga elmuna ti mana ti Kangjeng Nabi mata atuh baheula eta teh anu di Bogor teh nu diasupkeun ka botol Masya Allah di zaman Soekarno diasupkeun ka botol pan jelema asup ka botol tak orang Belanda neuleuk ka dinya aya di jero botol waduh sejeuna di jero botol teh kumaha ngalawanna aing mal bisa cek Belanda nyana geus nyumput di jero botol Soekarno eta emang teu dibantai emang teu ditembak emang teu dianiaya ku Belanda beuh luar biasa can waktuna maot mah teu bae seret di kuma nang ti mana ilmu Soekarno menang tapa ilmu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala mantak dek jadi pamimpin teh kudu tapa heula mantep urang nuturkeunana nyana jadi kalang dada masyarakat dihareup ketika ngalawan musuh aing dihareup ngeunaheun kurang teh karasana ka dada kos urang babaturan bareng jeung babaturan lempang ti peuting aju kresek tenang insyaallah kasih anak tuturkeun aing ku sia atawa sia dihareup aing nyekelan sia jadi mau ngeunaheun kanu nuturkeunana ieu mah pamimpin teh krek naon asana ieu juri sakira ieu asa ulah lumpat yuk anu banyak pamimpin kos kitu atau teu ngomong deui berebat teh heula atuh acak-acak tuh neta kudu boga babacaan paranti ngahareupan musuh geus leungit kuari kos kararitun mentek geus eueuh nyalian geus eueuh harismaan Islam teh kunaon eta nu mantak laas ku Golkar dilaaskeunana teh bel ku Golkar mah kiai-kiai wiridanana teu manjur lantaran kadatangan Golkar teu malanjur kiai Golkar mah kabeh Golkar aisalian Golkar suara baik termasuk sekupi teu manjur kudu cicing bae abeng malah lanjut nyekelan ilmu wali mah berat teh tapana lain wiridna
wiridan mah gampang mah di buku ge loba tapi tapakna nu hese ge anti terhadap dunia, anti terhadap pamere-pamere, menta maksudna anti menta ulah menta eta nu berat. Daya Ki Zaid kajojo ku Ki Umar atawa bohewel kemudian menurut cak adat mun teu gegeraan ditambahan bakal maot ai praktek bener-bener maot walau tarokal majruh mun ngantep Zaid anu bohewel ila jajurhin kana nambahan bohewel namuhlikin anu cek adat bakal maotkeun pamata kulantaran diantep haju maut Ki Zaid wajabal kisos tetep bae Umar wajib kisos balas pati deui paham Ki Umar teh Masya Allah. Walau alqahu ala ma'in la yu'adu mugrikon Pamakasafi muntajian kamun basitin Pamakasafi muntajian hatta halaka. Ki Zaid gelut aduh omong ejeng Ki Umar kulantaran Ki Umar mah rada gagah kabeneran gelutna dihandapeun di luhureun empang ai empangna ngan saukur sabiti sakit empang teh sadengkul doang caingna sadengkul doang jeung empangna ge lah teu pati gede dicekel kulantaran Ki Umar mah pernah belajar penca di Cikalong cekel balangkeun buah ka empang mun kira-kira Ki Zaid hudang salamet mun kira-kira Ki Zaid haju ka sisi salamet eta mah Ki Zaid dibalangkeun ka empang nya nama cicing bae blor teh Ki Zaid cicing bae ngojain teh hudang teh mul hudang mah salamet tapi nyana endahan turun miring teh artina aju tenang-tenang we di jero cai teh kieu blor teh Ki Zaid atuh Ki Umar ge kageteun dibalangkeun ka cai sakitu aju teh hudang deui digerokeun ku Ki Umar hudang sia tetep bae jadi teu hudang gitu kadengeun pandi cai mah hudang sia tetep bae teu kadeng benang 10 menit kerbek setengah jam geus rada goyang-goyang aya sajam kalur pae ngambul kalur pae Ki Zaid teh dibalangkeun ka cai nu deet anu henteu bakal ngerem mun hudang ge jana mun hudang bakal bisaeun teu kudu ngojai deui jacaina ge boro-boro sabeungan ge sabitis doang atau sapingping doang tapi Ki Zaid da dibalangkeun ka jero cai endahan ngedeng bae teu gerak-gerak acan kumaha mun kira-kira Ki Zaid gerak udang salamet tapi Ki Zaid dibalangkeun ka cai cicing bae. Walau alqahu lamun Ki Umar malangkeun Ki Zaid pimain ka jero cai-caina nu layu adu mugrikon tekareken bakal ngerem kamun basitin caina anu ngampar anu tenang aiprak pamakasa di jero cai Ki Zaid cicing bae bahkan mutojian pihi nyana teh miring-miring turun miring di jero seperti nu menikmati aiprak teh barang kebal saja mata waleuwih hatta halaka bungkiang pae eta Ki Zaid teh tak kumaha teteh hukum anu kitu pahadarun kasia-sia tama teu aya kisos henteu ka Ki Umar dia ke henteu naon sababna sarua jeung bunuh diri berarti tama Ki Zaid jaksa kira-kira mun Ki Zaid hudang bisaeun mun Ki Zaid hudang teh bisaeun jasa tapi ieu teu daek hudang nyana di jero bae berarti bunuh diri tama Ki Zaid teh frustasi meureun. Emang begitu diselidik oh kematian Ki Zaid teh ieu mah katitih katutu hartina kumaha tata dina barang dideuleu dinas kanan kantongna teh aya surat barang dideuleu suratna dihandapna teh oh sekian kasihmu sayang aya dibaca di luhurna oh Kanda Zaid hubungan kita yang telah kita jalin selama ini barangkali hanya sampai di sinilah
Kita saling doakan, mudah-mudahan kau mendapatkan pendamping lebih cantik dari aku. Begitu pula aku. Hehehe, mantep. Karena yang memisahkan adalah mungkin suratan. Di samping itu orang tua kita yang tidak ridho kepada kita untuk menjalin. Waduh, sekian kasihmu Sarwiti Cikupa. Berarti berarti putus cinta pusingnya nanti ya. Emang tadi nage merenannya nanti ada apakah baygon diinum ku aing apa minyak tanah ya. Geus kitu bae ayo prak adu omong jeung ki Umar dibalangkeun ka cai. Ieu mah berarti kabeneran lah aing geus bae di jero cai bae lah. Dikira-kira seperti eta lantaran aya tanda-tanda bahwanya diputuskeun cinta. Ta eta teh lamun nyana hudang eta salamet dikira-kira sebab naon cai nage deet jeung atuh deui teu membahayakeun kemudian paeh hadarun teh mah Ki Umar teu kudu dikisos teu kudu bayar diat lantaran motif daripada pembunuhan zahirna mah dibalangkeun ku Ki Umar orenganan tabab pasti bunuh diri tah mah Panggilan kedua untuk Hajah Supinah dari Kedaung Barat. Hajah Supinah dari Kedaung Barat segera pulang karena keluarga ada yang meninggal dunia. Ditunggu sama Haji Ar di parkiran. Pada Hajah Supinah segera meluncur ke parkiran. Ialah soal pembunuhan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mugrikin la yakhrusu minhu ila bisyahatin. Ki Umar malangkeun Ki Zaid ka cai kebenaran caina ieu adalah mugrik lantaran di dieu ku urang ketinggian airna ieu adalah ngaliputan Ki Zaid. Liput di Ki Zaid jero berarti liput di Ki Zaid teh jero. Komo budak macacak-cacak Ki Zaid dia liput. Wari kumaha lamun Ki Umar ngalungkeun Ki Zaid ka cai anu caina ngaliputan Ki Zaid jero berarti atawa caina kenceng anu ngabahayakeun model di kali di sadane caina gede atawa di ditu di pintu air rusuk itu naon karangarana kencengna dibalangkeun ka cai nu model kitu kumaha tah lamun maot jadi balangkeun ku Ki Umar ka cai anu gede nu ngaliputan Ki Zaid nu moal bisa salamet kecuali kudu ngojay. Mun ngojay mah salamet ngan ieu mah teu ngojay. Teu ngojayna teh dua masalah. Mungkin bae karena teu bisa atawa bisa ngan aya gangguan angin. Ngojay mah ngojay tapi aya gangguan angin gede atau ombak terlalu gede atau teu bisa ngojay ieu kumaha tah lamun kos kitu Ki Zaid dibalangkeun ka Cisadane kebeneran teu bisa ngojay Bailam ya sunha lamun Zaid teu bisa ngojay na ieu mah Pak Amadun berarti sarua jeung ngabunuh ngahajak nama amat berarti ieu mah atuh Pak Amdun kos kitu mah kisos deui bodohnya umat balas pati kisos Zaid dibalangkeun ka Cisadane ku Ki Umar kemudian Ki Umar teu bisaeun kana ngojay paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar atawa aing ngojay mah bisaeun ngan kabeneran diborong kos digapit leungeuna di talian sukuna di talian dibaringkus aju dibalangkeun ka cai sanajan bisa ngojay hese lantaran dibaringkus paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar insyaallah
Jaminan atau Ki Zaid keur ngorana mah ieu hebat jasa ngojaina lantarannya nama aya keturunan Bugis. Urang Bugis bapan Masya Allah di jero cainya nama biasa kuat genep jam di jero cai. Wallahu alam ta urang Bugis kumaha meureun. Urang lamun deuk ka Lampung bae ka Lampung di kapal malangkeun duit eta urang Bugis di jero teh perebut duit. Ya Allah sajam 2 jam di jero eta di jero Masya Allah. Nah iya konon cenah keistimewaan orang Bugis di jero cai teh bisa genep jam tapi mun maca Quran mah teu kuat teu. Orang Bugis eta ngojai mah jagona jago jasa ya teh Ki Zaid teh ngojai teh cuman kuari mah setruk jadi teu bisa ngojai atuh boro-boro ngojai mah boro-boro ngojai setruk mah leumpang di hararese lumpuh atawa setruk kebeneran boga masalah jeung Ki Umar lah cek Ki Umar ku aing lewat ke dia dicekel balangkeun ka Cisadane pae kisos Ki Umar teh sanajan bisa ngojai tapi teu daek ngojai teu bisa sanajan dibalangkeun teu bisa ngojai kisos dibalangkeun bisa ngojai ngan dibaringkus kisos dibalangkeun ayeuna ku Ki Umar teh lantara nyanana geus kitu naon setruk atawa lumpuh tetep bae kisos Ki Umar teh. Wa ilmana min haridun karihin wa maujin pasibu amdin Zaid dibalangkeun ku Ki Umar kalawut sabenerna mah Ki Zaid teh jago jasa ieu ngojaina lantaran aya keturunan Bugis begitu manehanana muncul ka luhur deuk ngojai teh angin gede jasa nabrak deui ka manehanana sehingga teu datang ka tepi pantai teh lantaran nabrak angin bae leles Ki Zaid teh geus eueuh tanaga kuari mah jagona Ki Zaid ngojai lantaran berhadapan jeung angin eueuh jang mun tayang naon bae papan ke naon paeh Ki Zaid teh sibhu ambit berarti ieu termasuk karena sibhu ambit diat 100 onta. Masya Allah mahal jasa nyawa teh mahal. Oh maujid atawa Ki Zaid dibalangkeun ka laut kemudian jago aing ngojai nama ngan begitu ngojai berhadapanana jeung ombak anu sakitu luar biasana nabrak ombak teu bisa-bisa teu nepi-nepi neangan jang pamuntayangan misalna papan karet ban komo parahu mah sehingga nyana leuleus jasa geus teu daya teu upaya paehlah Ki Zaid Ki Umar jatuh hukumna sibhu amdi kumaha lamun bisa ngojai ngan nyana teu ngojai Zaid jago jasa ngojaina dibalangkeun ka laut tapi nyana teu daekeun ngojai wa in amkanahu wallahu a'lam bissawab.